Sugi keur naon euy? Keur naon sih euy? Mak. Yo, iya mah biasa ya, keur masekan tiwu. Anjir. Mending ngare juga habis hayang. Ah, sia mah nu kitu-kitu di hakanan. Ngeunah mah tiwu teh campur ngasaan gitu. Aing mah umur-umuran ya tara ngahakanan nu kitu. Nu sok ngahakanan nu kitu mah panda wungkul. Panda mah lain nu kieu mah, panda mah ngadar iwung, turubuk, dan kitu panda mah lain tiwu. Heuh, sarua wae. Sabangsaning aawian eta kahakanan panda. Lah gandeng mah ngomong teh ka mana we jeung lah kitu mulang mah. Ek naon sih ka dieu kalau ngaganggu wae. Bari nage urang mah lain ngahajageun rek ka maneh, ngan urang ngaliwat aya maneh. Lah sok wadul emak mah meureun ka dieu teh nepo urang pada aya tiwu, ek menta meureunya. Ya mak aya tiwu mah. Lah teu sudi mutlak. Kitu mah kopejang maneh. Lah emak mah lain teh sudi mutlak, lain kahakanan panda-panda teuing eta teh. Emak mah teh bisa ngahakana dakwah huntuan kari hiji. Sia babal, ngahina geuning ka aing, siri teh.